Kayang Prabu Aji Putih, yang Prabu Tajimeral, Bu Agung Gajah Agung, Sunan Prabu Pagulinan, Sunan Guling, Sunan Tulakan, Mas Empat Tulakan, Mas Intan Dewata. Kayang Pangeran Santi bin Pangeran Muhammad bin Sunan Payunan bin Sekjatul Kahfi. Kaituna kekajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecamatan Nagebrai ayeuna teh. Insyaallah kapayuna mah. Ku ayeuna urang kempel di Tanjung Sari. Abdi rada ieu mah kaparwargi sadayana mangga taroskeun ieu naon Tanjung Sari teh. Ieu penten ka Diwangsa aya proses urang tanya jawabnya bacaan tadi 12 gitu. Gitu nah penten nya bacaan tadi 12. Urang ngariung ieu termasuk abdi. Ini adalah masyarakat adat loh. Masyarakat adat yang selalu melakukan istiadat ngabumbang. Iya ngabumbang teh orang. Istiadat leluhur kami seperti ini. Baheula mah lamun make hukum adat punten ngabumbang teh kadang-kadang acukna di baduka. Cek bahasa ieu mah kidulur bermandikan tah leres bae eta teh. Maka di tiap-tiap pemerintahan urang kapungkur nami disebat kerajaan teh setelah aya Portugis. Ini ngambil betul ka dirinya janten Kamandalaan ini adalah pemimpin dari masyarakat adat Tanjung Sari. Mangkana di mana-mana Kamandalaan berdiri